Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa wa'ada alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyuhimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras subab man istata'a minkumul ba'd fa innahu aqwadu lil basar wa ahsanu lil farji. Pamalam yastati fa'alaihi bisawum fa innahu lahu wijaun. Puji syukur urang sami-sami sanggakeun kadat Allah anu Maha Gopur. Kumujina urang kadat mantenanana, mudah-mudahan jadi tatali pikeun mempertahankeun nikmat mokos dipasikeun ka urang sadaya. Oge bilih mah aya nikmat terkapasikeun muga urang kapapat kajemput kumujina urang kadat mantenanana. Behilap rahmat salam urang sanggakeun ka Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga, para sahabat, tekakantun, para pengikut sadayana termasuk urang sadaya, mudah-mudahan kaluberan syafaatul uzma di yaumil akhir. Anu ngatur waktu papasaen saya hormat dan simkuring, muga-muga dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, bini sepuh, tekakantun, Bapak Lurah Kelurahan Majalengka Kulon, Majalengka Wetan, oge termasuk oge kepala desa di Karamat Jaya Malusma, hormat syukuring muga dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, para rawuh, bini sepuh anu disepuhkeun di wewengkon, syukuring cumanusna dipayungeun para hadirin sadaya, para wagi sadaya. Daya sanes ieu teh syukuring kapapan cenan tugas ku keluarga diutus kudu jadi dulur anu wastana pangersambun adi Bapak Haji Enduk, ramana calon panganten pangkat anu wastana Ahmad Andriani. Teu anu beuki hatur hapunten kasuhun terlalu lima satu nantinya biasanya 10 menit gitu. Tapi mah ada keluasaan gitu. Anu kahiji simkuring rupina jauh-jauh di paling kidul anggang-anggang di Malusma Kramat Jaya Pak. Kadieu teh lain ini tabuh laku datang tamu lentang, tapi estuming boga pamaksudan anu tangtu maksadan anu utama. Dupi maksudna nu kahiji teu seueur Pak, nu kahiji simkuring seja silaturahmi antawis keluarga besar Pak Haji Enduk sakali ibu nu aya ibu aslina parantos almarhumah basa ibu nenoh almarhumah. Jadi seja silaturahmi keluarga besar Pak Haji Enduk di Kramat Jaya Dusun Cimanglit sareng keluarga besar calon panganten istri dia. Mudah-mudahan silaturahmina ieu ngajangeun barokah, ngajangeun wasilah kanu langkung caket tadi kekeluargaan antara keluarga besar Pak Haji Enduk
sareng keluarga Bagja besar Pak Didi Kusnedi SPD di Majalengka. Malah lain sakaran keluarga besar tapi warga Keramat Jaya Palusma sareng desa Bapak Didi. Oke kaduana ku silaturahmi ieu mudah-mudahan ngajarenkeun urang sadaya dipaparinan sehat panjang yuswa diseureurkeun rezeki. Wagi pidawuh Rasul man ayyusatolahu bi rizqihi wa ayyusa'alahu bi asalihi falyasir rahimahu. Lamun urang hayang dipanjangkeun umur dilobakeun rezeki falyasir rahimahu sok sabungkeun ka keluarga. Mudah-mudahan ieu ngajankeun sawasilah kami sakumaha anu disebat tadi. Anu kaduana simpuring jauh-jauh ngalet-ngalet ngabandareun kemat-kemat ngatang pinang Bapak Desirik dur salmur baraya sadesa wargi dikeprik dulu dikeprik baraya dikepruk sadaya ngarupina hoyong angkat ka Majalengka kanggo ngiring bingah kali bingah ka calon mempeng duana. Mudah-mudahan simpuring angkat ngedukan ieu ulah ka lebet ini tamu lagu datang tamu lentang tapi estuning ieu teh samun tawis katukang pangitan sabara sasi da abdi teu ngiring ka dieu sok aya disebut istilah hitbah nikah. Engke urang tangtoskeun batosna rupina ayeuna alhamdulillah pae bisa simkuring ieu di kampung meleduk jauh ka Bedug anak kadula nya malos mah pangsisina untuk Bupati. Simkuring biasa diangkeun ditempatkeun di Bapermin gitu Pak. Bapermin teh gedung Badan Permusyawaratan Muslimin. Sama itu orang PUI Pak. Dia teh gedung punya PUI Bapermin nanti. Jadi Badan Permusyawaratan Muslimin. Tapi lo kituna atuh nuhun karena sagala panampianana pakersa Bapak di dieu. Namun simkuring angkat tadi tawah ka dieu teh estuming nengok kalempohan dan ukur datang tamayara kebat nampah ngarung kawan dan estudin nyana pun anaknya kalau panganten pasrah dengan kamu tiga kirim bukan bersama partai. Jadi muas bagi hatur mengaji kalawan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dibarengan ku hati anu ngelih nu kaluar tina galihna pribados kedarisan atas nami pun adi pangsa pahajindu nyanakeun pun anak anu wastana Jang Ahmad Andriani tiluhurna sausap rambut katut keketumna dieu nama keketum pakna dan keketoba dan menoknya diharapna sahibas sapatu katut dampal sukunya digigirna sahibas suku katut badu sabeuleugeurna mangga simkuring nyangakeun kalaipanna kapinteranna jeung bahasa sepuh di kidul mah ilang along margahina diteruk mau katingan panggung nyangakeun sadaya pun anak kanggo nikahkeun ka putri sarira di dieu. Anu kaduana sadamina di calon panganten. Oge tangtos beureun diwang-wang pagresa bapak calon panganten istri wah bakal angkali ungkul nyuhun rebo ku babawaan bibir kurma jinjing leumeui kudenang deui tapi kos dikapayungkeun tadi estuning keempat nampah kalong kewan nengok kalempohan sanes tohoyong rubina Pak ngabungahkeun kanu jantan putra namun pakresa pun adi rubina ngukur karena kemampuanna sakumaha bidawuh nabi hitrobina ala qadri ukulihi jadi magawe siji perkara diukur ku kemampuan masing-masing. Jadi sekali pun adi sanes tohoyong ngabagiakeun kabajakeun ka pun anak namun rupina sakitu kemampuan anu aya. Jadi nu katiluna dabi nuat Israel hadir mudah-mudahan pun anak bade ngagayung kehidupan baru rumah tangga anu anyar muga-muga sing beres soes mulus rahayu berkah salamet ulah aya harangan harungan itu jeung ieu. Sim kuning oge wa Pak Jamidani oge sakaligus meureun kendali santi pun Bapak ngadumakeun ka hidup jung geura lumaku jeung geura ingin berang geura lumapah jeung basa kotorna beber layar tarik jangkar para bunga samudra mudah-mudahan hidup dek norang rumah tangga ngagayung kehidupan baru mudah-mudahan sayyidana aya dina rahmat Allah aya di panan Tuhan Allah Subhanahu wa taala
sing avantar rumah tangga anu bahagia sejahtera di dunia lebih ke akhirat. Namun cek bahasa Al-Quran sing katepi kana kalimat sakinah mawadah warahmah. Sakitu rupina nuga pihatur hapunten kasadaya nu hadir di pihak calon pasangan istri awantos sing kuring cuma selain ahlina atau sekakuranganna ukituna weninggali duli pamrih untuk kolbu kasubun serta manah duli penta kawan diumpukas ucapan walahul muwati ila aqwam thoriq wabillahi sabilil haq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.